Assalamualaikum baraya. Ieu abi rek nanya, ari di bumi aranjeun sarua loba beurit teu sih? Tah ieu di kolong kompor nu abi ge jadi sayang beurit geuning meuni barau hangser dibersihan ge dah hayoh we kitu deui meuni seueur beuritna ge baraya komo tiap peuting mah rumah sajalmina sarare meureun si beurit teh meuni sing torolong ka ditu torolong ka dieu meuni galede kudu dibaruang sugannya ngarah parae. Ieu karpet mejana ge meuni geus sarowek kieu geus hayangan diganti baraya. Ieu tong salpok oge nu dihanapeun mejana da ieu teh teteneunan si Umi geus teu kapake ge ieu teh diteuneun we geuning. Tah ieu urang elapan heula baraya ngarah teu bau jeung teu kotor teuing. Tah tong hilap oge lapan komporna biar kinclong. Ngarah geunah oge makena ari bersih mah nya baraya. Ieu sabenerna mah abi teh masih numpang di bumi Umi, tacan gaduh dapur nyalira kumo di bumi nyalira meureun nya. Sok loba ngahayalna gaduh bumi agreng, gaduh usaha itu ieu. Duh Gusti karek ngahayal ge meuni bunga komo beneran meureun nya. Mudah-mudahan we atuh nu tadina mulai teh hayalan bisa jadi kenyataan. Aminkeun baraya. Dan nu geus rabi mah nu dipikah hayang teh kahijina nyaeta hayang gaduh bumi nyalira biar ada sedikit kebebasan. Da saha atuh nu teu hayang gaduh bumi nyalira mah sadayana ge hoyongnya. Tah baraya udah bersih kinclong ayeuna mah komporna ge meuni herangnya ngan salpok eta kanu soekna menghalangi pemandangan wae nya. Tah ieu peuting-peuting geus aya beurit deui nu kajebak na jaring sakieu mah rada leutik nu gedena mah lain sakitu.